Hayu besti, ayeuna mah urang masak deui. Tah ieu teh bumbuna nya besti dikumbah heula tong poho 7 kali ngumbahna nya besti tuh di blender ieu teh. Tuh jabening tutupna ngapung ieu teh besti untung teu nyiprat kana mata. Jabening ieu teh cabean mun ieu peurihnya ieu teh besti tuh bae lah hantepkeun ieu mah geus lembut besti tah. Ayeuna mah cua ngeuretan cabe bendot ieu teh besti tuh meh tambah lada ieu teh make cabe bendot. Tah ayeuna mah cua ngeuretan we si ieuna naon teh tomat jeung bawang daun tah besti kumaha heula keuretan we ieu teh. Ieu teh carita namanya besti rek masak ayam, asem-asem ayam tapi dukanya mun cek batur mah da ieu mah ala abi masakna tuh si ayamna teh direbus heula besti meh ngaleungitkeun bau amisna tuh tageunkeun we ieu teh nya katelna minyakan we besti tuh bumbuna asupkeun ieu teh goreng meh seungit heula nya besti tuh asupkeun bumbu aromatikna asupkeun ayamna ge geus meunang ngumbah deui nya besti tuh geus bersih geus kieu mah besti tuh diolah galeh tinggal dicaian we besti tong poho caina kudu loba ieu mah tuh bieu teh tukang tahu besti jadi ditambahan we tahu meh rada loba tah ieu teh asemna teh make asem kandis nya besti kuduna make asem nu atah tapi da teu boga tuh ieu teh nya rasana teh besti asem seger lada besti tuh asaan we mun geus pas mah si tomatna teh asupkeun tah jeung bawang daun kuduna mah make tomat hejo nya besti meh tambah seger tapi da euweuh tomat hejona nu aya we lah tuh geus asak nya besti hayu nuhun tos nongton videona.